di mana tanpa aya penjelasan anu sanes oge urang terus terang yang dinya teh nyaritakeun ngeunaan carita pantun. Carita Sunda Buhun, artina buhun teh naon? Zaman baheula nya carita Sunda Buhun jadi bari nyarita bari dipilih ku kacapi suling biasa mata dipilih ku kacapi ya. Dina eta kalimat sakalimah eta urang biasa terang yen pasti ke kahandapna anu dibahas pasti eusina ngeunaan carita pantun. Eta kalimat utama. Ayeuna ningali pernahna kalimat utama anu pernahna letaknya atau disimpenna kalimat utama bisa di mana wae. Anu kahiji nu kahiji aya disebut paragraf deduktif. Naon atuh paragraf deduktif teh? Nyaeta paragraf anu kalimat utamana diwangun di awal paragraf. Nu kedua aya paragraf induktif, kalimat anu diwangun di akhir paragraf. Nu terakhir aya paragraf campuran, kalimat anu diwangun di awal jeung akhir paragraf. Jadi maca putrinya biasa di mana wae ari kalimat penjelasan bade di awal biasa, bade di akhir biasa, awal akhir oge ade nya eta biasa di mana wae. Terus lajeng kana ciri-ciri kalimat utama. Dina kalimat utama dan kahiji cenah ge naon? Aya hiji masalah anu dimaksudkan secara rinci. Dina ciri-cirina aya hiji masalah nu dimaksudkan, ada satu masalah yang dikembangkan. Ngeunaan eta teh dina kalimat utama. Nu kadua kalimat utama berupa kalimat utuh atau bisa madeg mandiri. Kalimat anu utuh atau bisa madeg mandiri, bisa berdiri sendiri. Jadi tanpa dituturkeun ku kalimat-kalimat saeutik oge tos biasa ngajelaskeun isi artikel secara gemblong, secara jelas. Nu terakhir ya, tadi teh nya ge henteu dituturkeun ku kalimat penjelas tapi tos biasa ngajelaskeun secara gemblong isi artikel. Nu kadua kalimat penjelas. Mau kalimat penjelas tadi sampai berarti payun tapi enggak payun kalimat anu eusina berupa penjelasan. Tadi kan orang keterangan cerita pantun teh cerita anu dibacakeunana dikirim make kacapi. Dijelaskeun teh dirincikeun secara khusus. Di sana di tahun 50-an itu eta fakta nu aya nya. Di tahun 50-an itu mah kasenian pantun teh karasa terkadang maju masa harita mah kacida dipikarakeun ku masyarakat. Tahun ditegaskeun deui dina tahun 50-an yen si cerita pantun teh keur maju-majuna harita teh. Ya. Tapi kira-kira ayeuna aya nu pernah kadangu teu cerita pantun? Aya nu pernah kadangu teu? Aya nyarita bari dipilih ku kacapi. Henteu nya kami dina secara nyata langsung tos jarang ya. Tonggorongi cerita pantun. Misalnya wayang golek oge enama masih jarang nanggap. Jarangnya aya nu ngajar enama nanggap teh wayang golek
jadi sifatna khusus. Nu kadua disimpan sanggeus atawa saacan kalimat utama. Dan tadi teh kalimat utama teh jenisna macam penting biasa di mana wae, bade di poin biasa, bade di akhir cerita biasa, bade di tengah pokoknya teh akhir awal oge biasa. Tah si kalimat penjelasan nutupkeun. Atau misalnya si kalimat utama aya di awal berarti nutupkeunana sa atos kalimat utama. Sabada kalau misalnya kalimat utama aya di akhir berarti sa aja kalimat utama. Kalimat penjelasan nutupkeun kalimat utama aya di mana. Terus eusina mau boleh didukung mau contoh data fakta serta opini juga tadi. Dina cerita pantun aya fakta aya data aya di tahun 56 di tahun 56 si cerita pantun teh masih kene maju termaju-majuna atau masih kene seueur anu nanggap ada yang nama tos jarang lantaran hampir punah. Misalnya itu lantaran hampir tumpul kunaon tos jarang jami anu nanggap carita pantun. Eta faktana eta datana. Terus teu bisa mandul diri. Teu bisa berdiri sendiri. Data di teh ada kalimat penjelasan dimunculkan kalimat utama. Kalimat utamanya terbiasa ngademan diri. Terakhir kalau merupakan kecap-kecap konjungsi ayana kata-kata penghubung. Eta dina ciri-ciri kalimat penjelasan bagi dia yang diberi jelaskeun. Informasi yang merupakan pikiran pamadegan data batasan diibaratkeunana bisa ti hal-hal anu umum ka hal-hal anu khusus anu disebut deduksi tiasa oge sabalikna ti khusus anu hal-hal anu umum. Biasa dibuka di dunia aya gambar naon? Segitiga aya anu dibalik aya anu segitiga naon segitiga aya anu mengurutna kaluluhur aya nu ka handap. Anu hiji segitiga nu mengurutna kaluluhur anu beuki kaluluhur beuki alit misalna eta sifatna paragraf naon? Induksi. Tetapnya ari menamina susunan artikelna buka heula beusi terus panutup nyage dina paragrafna dibalikeun aya nu umum halakan khusus tapi kesusunan artikel mah anggar moal kita dibalikeun panutup heula beusi nembe buka. Pasti buka heula beusi terus panutup. Ka anu induksi mah dina hal-hal anu khusus heula. Anu khusus heula anu bener-bener napa nyatakeun si jejer. Nembe kadina beuki kahandap di bagian bentuk dijelaskan secara umum. Kitu oge dina deduksi bami deduksi mah dijelaskeun heula secara umum nembe dirincikeun. Jadi menurut teh ngomongkeun teh ka handap intinya ngatos kami ngatos karena materi yang banyak materi naon dirinya mencerita rangkaian pembukaan di oge karena aspek kebahasaan anu aya dina artikel orang tina heula materina. Mangga diharapkeun milih aya anu dalos penting tiasa diserat
baru kita ngelakuin kaan. Kami bisa identitaskan majeng wae kerjakan LKS na anu balik dibalikan, maka terkelompok kegiatanana terus mulanya tadi ditinggal pindah kali nama terus terus dibagi-bagi diri yang dari kelompok hiji, kelompok kedua, kelompok ketiga. Maka diserahkan nami kelas sareng ya nak anggota kelompokna, maka diserahkan lah. Diserahkan deh. Enggak, berdasarkan jelas. Nami sareng kelompokna Arefal. Di pasian waktu 15 menit kalau beres.
terakhir nyata paragraf 7 sifatnya umum. Upami kami penjelasnya jelas aya paragraf 1 sampai 2 anu sifatnya